13 Syawal. Insyaallah Cijantra, Kecamatan Pagedang, Ida Farida bin Samus, Muhidi bin Hajah Ramlah binti almarhum Bapak Hari Raya bin Mas, Ibu Hajah Musa binti Ibu Haji Arjali Kresek Cek Muhyiddin nuhunkeun Fatihah Kiai Haji Matin bin Astaghfirullah, Kampung Sawah Baros, menuju dirawat di rumah sakit, Masya Allah. Kemudian kitu Haji Ahmad Junaidi bin Haji Thohir wafat hari Selasa 28 Agustus. Haji Romlah binti Haji Said wafat 14 Agustus. Terakhir yang keluarga tokoh Mas Tabra. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah terakhir kanggo almarhum Kiai Haji Bukhari Tegal Kunir Jatimau, sekolah 80 tahun getol nyana mangajina eureun maot bae. Kemudian Kiai Haji kitu Ticengkok, Kiai Haji putra daripada Kiai Rasa. Doakeun sadayana nu tadi disebutan ngaranna oge Kiai nu tadi disebut ngaranna, mudah-mudahan sadayana dihampura ku Gusti Allah seluruh dosa-dosana, dicaangkeun di kuburanana, dilegakeun di kuburanana, ditempatkeun dina naimul qabri, dina rahmat Allah, bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ticengkok Kiai Haji Sayuti bin Kiai Haji Rasam Caringin. Kiai Rasam teh minantu Kiai Abdurrahman. Jadi nanti Kiai Abdurrahman maka Kiai Sayuti incu. Nu neruskeun kuari berarti dicaringin buyut. Itu mulai mararao putra-putra incu-incunya, tinggal orang yang masih hari rukene mulai ngeredit, mulai ngajukeun proposal ngagedean dosa. Aduh, Masya Allah ya, urang mudah-mudahan dibere bentah mata hati urang, dibere caang mata hati urang, sehingga urang bisa nyaho kana hukum nu sabener-benerna tanpa aya halang nanaon, teu ku nafsu, teu ku kitu hawa nafsu. Amin ya robbal. Ieu urang nu mantak ngaji ge meureunna menang Allah ngagerakeun
supaya ngadengkeun kana ucapan-ucapan para musonib anu ku Allah diangkat darajatna jadi wali Allah subhanahu geus urang ngaji teh ngadengkeun urayan para wali mantak atuh cangkeul urangna masih kene beuki maksiat hari ieu ucapan wali nu mantak asal ngadengi beaju bae nundutan leles pasti itu sebab teu akur. Coba mun di dia di majlis kuari urang ngadongengkeun bangsa bidua ngadongengkeun bola atuh buringas sarua bae sebab akur jeung kahayang urang kuari nu teu akur jeung kahayang urang tapi urang saetik ku Allah dituduhkeun melalui urang diu cangkeul hareuda kesangan sebenarnya mun hayang ulah cangkeul jeung hayang ulah kesangan babari hiji ulah dieusian heula beuteung moal cangkeul paling balik pok kapoekan insyaallah. Urang ayeuna ngabahas masalah rubu'ul jinayat terakhir dina fikih mah ieu teh. Fikih sakitu gede na kitabna nu sajilid 2 jilid 10 jilid eta adalah nyaritakeun 4 perkara. Hiji rubu'ul ibadah atau budiah. Bab peribadatan ti mimiti cai, wudu, salat, puasa, zakat, haji, tah eta rubul ibadah. Kadua rubul muamalat, tah ieu muamalah urang dagang, nginjem, kemudian atuh nyewa, gade, tah eta ngaranna rubul muamalat dibahas. Nomor katiluna rubul munakahat urusan nikah, urusan tolak, urusan pasah, urusan rujuk, nafkah taeta. Nomor kaopatna rubul jinayat. Nah ieu ku hari nu ku urang keur dibahas. Mentak aya jelema ngaji ka dieu cek nya ngajina haji luhur bae nya. Kunaon lain ti mimiti. Belon tah budak. Atuh sian anu kadina panderi yang ngajina mati mimiti ge aya bae teh jelema kahayangnya na meureun nya ngaji mimiti ka dieu mulai tiba wudu kahayangnya mah tuh tenang bae lah sia sing tenang ngajina sing tentrem ke moal kebal deui ge ganti tamat mulai deh cekna keburu bosen emang kita mau wataknya na meureun bosenan teh urang ye mun geus dibere panyakit bosen ngaji bahaya ibadah mun dibere panyakit bosen bahaya tapi lamun geus dibere panyakit resep nikmat hayang supaya resep teh kudu nyaho kana maknana kudu nyaho kana untina. Urang dulu papais resep waya untian ya jeronan naon ya unti na tuh ini pun nyaho ka unti dah tuh resep kabeh urang yang ngaji nyaho ka unti na tuh resep naon unti na dihampura dosa eta ti imah ka dieu teh leumpang teh eta salengkah dosa raragagan oh dumantek ti Cikupa ka dieu di jalan Ambalayah dosa. Aduh luar biasa. Ke balik deui asup deui. Aduh Gusti Allah. Titip sesepatan ka dieu udah eta di jalan nembel ti Jati ka dieu. Wah.
eta kos itu nyarek celekan dosa orang munnyaho tamunnya ganjaran etak ngaji teh resep jasa geus teu kudu ngarti teu kudu ieu mah caritana asal berangkat ngaji ikhlas dosa leungit geus teu kudu bingung-bingung ti mah ngaji diuk hees balik nikmat lah cenah kitu dibejaan ke buku kitu kula mah atuh aya ngabejaan supaya leuwih kuat bae eta ya Allah ieu mah rubul hidayat terakhir perkisosan balas-balas pati perhad-hadan suku urang dibahas nu ceuk kula ge ieu mah teu berlaku di negeri Indonesia khususna umumna di berbagai negara sebab ieu mah hukum Al-Qur'an langsung ti Gusti Allah nu nyieun langit bumi katut eusina urang teh titah nurut kana aturan Al-Qur'an tapi ternyata di Indonesia teu make aturan Al-Qur'anul Karim make aturan hukum Walanda geus atuh terserah leluhur urang baheula deuk nyieun negara urang negara Islam tetapi dengan berbagai pertimbangan nu bergerak di negara urang walaupun mayoritas Islam aya hiji dua non muslim jeung aya tekanan ti luar negeri maka dijadikeunlah negara urang negara demokrasi baheula atuh leluhur urang meureunanan asa bakal rapi ku demokrasi teh urang atur we namantak disebutna demokrasi terpimpin teu seutuh dan nuturkeun Amerika aya adab-adaban anu dipake di Indonesia lantaran mayoritas 95% Islam kabelah dieuna turun jadi 90 turun ka dia jadi 80% eta persentase secara statistik secara bukti nyata nama atuh jeung nu teu salat di lembur urang atuh lobaan kabelah ditu dibandingkeun jeung kana Islam ngan kitu naon ngaranna dasarkeun KTP ieu adalah tetap masih lobaan keneh Islam sanajan di luar dina bulan Ramadan teu puasa KTP-na Islam bae kebelah dieuna terus acak-acakan negara urang dipimpin ku Pak Harto ngayakeun reformasi supaya aya kerapihan ternyata gagal reformasi di Indonesia maksudna arek miceun KKN korupsi kolusi nepotisme ternyata korupsi makin menjadi-jadi cek bahasa batur mah baheula zaman Soeharto mah korupsi hanya di luhur meja kuari mah jeung meja-mejana anggeus-angeusan urang kuari geus lain rahasia di negara urang model kos ieu bok-brokna kahareup ulah boga perasaan bakal leuwih bagus ma min zamanin illa ba'dahu syarr poe ieu sakieu poe isuk mah leuwih parah terus ka dituna leuwih parah baheula mah murid ka guru sakola isi ngahormat kuari anak murid nampiling guru bongan guru na ngabogohan murid salah guru naken hatu dibabawa pelecehan pan lamun guru mamawa anak murid eta teh pelecehan tapi geus lain rahasia pan ayeuna Bandung 60% gadisna ieu pelajar geus teu gadis deui
geus dicarolokan ku guru. Coba eta Jakarta 60% dari sekian wanita hilang kegadisanana. Tangerang mau bejakeun persena leuwih parah. Gusti Allah araringgis. Iyalah zaman urang kuari. Tugas jangan bebener makhluk Allah moal ngantep makhluk terjerumus dina kagorengan. Tetep bae Allah ngutus hiji ulama bere ilmu ku aing sia jangan beberes makhluk. Dua umaro lelempeng tah jasa mau boga kakawasaan mun bareng kerjasama ulama jeung umaro satu tujuan misina adalah ngagungkeun bangsa negara jeung agama. Atuh luhur bangsa Indonesia nya lobaan nya palinter nya luhur nya potensi ujianana jadi raja di dunia. Amerika eueuh nanaonan, Inggris eueuh nanaonan, Prancis eueuh nanaonan. Sebab di Indonesia mah melak hui jadi emas. Melak hui teh jadi emas, asal huina dijual belikeun ka emas. Artinya subur jasa di Indonesia. Naon bae aya ngan ngelolana. Lain teu bisa, lain teu mampu. Urang teh bertekuk lutut di hareupeun sang raja Amerika. Satu kali gagal memilih presiden, negara akan hancur. Iyalah kuari. Terus korupsi makin menjadi-jadi. Urang mah ngan sakadar ngadengikeun korupsi bae duitna teu neuleuh. Jeung sabodo urang mah dipanggil moal korupsi di mana tuh. Itu jadina naon. Ngan sakadar kabeh aya bahasa tidak boleh merugikan negara sekian juta akan ditangkap. Ternyata batur mah triliunan merugikan negara. Ya biasa-biasa baik. Tayelah orang hirup di negara nu kos kieu Allah ngutus ulama jangan beberes paing dibere ilmu sia cek Allah tuh nu mabok ku sia toel ulah mabok gitu nu zina ulah gitu ayo ngomong terus ngomong ulama teh dibere ilmu teh jangan lempeng mandak ulama teh ru'atun nas tukang ngangon manusia ru'atul khalqi tukang ngarapihan manusia dirapih-rapih ku ulama sing hade ieu halal ieu haram ieu halal ieu haram ulamana nu jadi pagerna nabrak duh ieu mah pager makam tanaman nyana anu ngararang riba nyana nu neureuy dek kumaha deui eta mentak disaleungseurikeun ge pejabat teh jeung serikeun ka kiai partai mah kiai sekarang itu bae lain kiai itu kunaon atuh aing tukang dipentakan ku nyana ieu geus teu nganggap atuh ieulah zaman geus kos kieu aya urang atuh masing-masing we nyana mah nyana urang mah urang hirup di negara Indonesia nu tercinta kurang cinta negara ulah dibikeun ka batur negara urang sasemplek ge urang cinta bangsa ulah dijajah bangsa urang teh komo dulur urang dijajah ulah cintai bangsa negara melalui agama sakedeung deui pembangunan Sumarekon di Alam Sutra pasar kebis geus mulai ka ditu terus Sumarekon nu aya gereja nang luar biasa menjulang tinggi atas izin daripada kepala desa, camat, bupati anu agamana nyana Islam ngirinan tanda tangan
perang ayat ieu ka Indonesia perang orang Indonesia nanti dulu kenapa kredit belum selesai kurang emang proposal can turun ruwal jihadna eueuh masya Allah karim Al-Quran tadi amalkeun tadi urang teh pelebah jihad tapi satu saat mah ketika Allah geus ngagerakeun urang Indonesia deui boro-boro agama awewe tadi perang di Indonesia mah geus teu nyaho hitut baung keneh mah atuh limbah bae perang limbah komong ke mah mun aya kiai geus mengibarkan bendera jihad fisabilillah ayo perang nu pangheulana anu tilok salat siap kiai perang kula dihareup pan siap tilok salat lah kula mah sakalian tilok salat paeh-paeh geus eta heula mantap anu tilok salat antepkeun jang perang ji atuh kuari cirina kuari bae lamun aya gereja aju digerakkeun ku kiaina siap anu pangti heulana jalain kiai mah ngagerakeun doang atau ustad ngagerakeun doang atau tokoh masyarakat ngagerakeun doang nu dihareupna saha tah nu make tato pan sia eta geus pokona mah mangke bae pokona atunya mah teu bisa dinasehatan ja aya tatoan Pak nu penting ulah aya gereja titik geus aing mah sakitu geus tangkap kajeun aing mah ditangkap ge pokona mah tah eta tah nu kos kaditu nu mentak pengaman dunia eta mantapkeun engke nama ku Allah diterop-teropkeun kos imah bae nu jadi kenteng nu jadi kaso nu jadi pangrari nu jadi kuda-kuda nu jadi tiang nu jadi pondasi Islam teh karena kuat nambah kalau kos kitu anu jadi tihang nu jadi pondasi anu jadi pangrari nu jadi kaso nu jadi kuda-kuda tah jadi gak bentuk lah imah nu paling hebat di imah padahal mangpaatna lisbang dicat bae padahal lisbang kan jadi imah tapi dicat pangheulana dicat lisbang cak jandela sial aing mah can dicat siang geus sirik jandela goblok sia bau gunaeun naon mengple bae di dinya ai ngona ngahalangan kotok ngahalangan jelema ai sia naon tuh di luhur coba tapi siapa pangheulana dicat tolol cak jandela aduh ieu kulantaran ngaji eueuh dari amalkeun jadi kos kieu bukan dari amalkeun agora urang ieu mah jadi hiburan ngaranna ngaji hiburan jadi nyaho urang kos kitu horenganna jadi karabatna menta karabat Ki Umar teh menta bales menta dendaan terhadap Ki Zaid dendaan mana pan murtad pan kudu muka paah tadi teh dihareup pembunuh jeung nu dibunuh teh kudu akur padi mah teu akur ari nafsu nama ari nyawa nama hadarun cuman eta bacokanana tah nu kudu ditungtut teh dendaanana sabaraha mun leungeun potong sabaraha mun ramo doang sabaraha mun datang ka penggas gitu leher sabaraha na ieu nu mentak aya aturan-aturanana dina masalah tatu-tatu bacokan-bacokan jeung bohewel-bohewel menurut Al-Qur'anul nu ditarjamahkeun ku hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cak sakaol mewakil al-imam nu menta teh ieu adalah imam teh nagara pemimpin nu menta balesan dendaanana ulah keluarga nah lantaran kan murtad anu murtad mah kapan ahli waris eueuh pan jelema lamun murtad atuh pan teu ngawaris kanu murtad janu murtad ge teu ngawaris aya anak murtad bapakna paeh atuh anak teu ngawaris aya jelema murtad anakna bapakna paeh mian nu murtad atuh pan bapana teu ngawaris pamajikanna teu ngawaris pan murtad nu manta kulantaran teu ngawaris imam bae atuh nu mentakna ulah qoribna mantak cek tadi bahasanya qoribuhu karabat ya
hartina secara umum henteu warisuhun teh kitu ngabahasakeun ge lain ahli waris tapi karabat. Tapi cekal imam bae anu kudu mentakna geus langsung dijual dibieun surat pengajuan ti kepala desa sahaya nu berurusan kos kitu di negara ye urusan tuntutan tentang jarhu tentang jinayat nah ieu sahaya di urang mah eueuh asup ka camat henteu asup atuh ayeuna mah kabupati eta mah rangkaianna kos kitu henteu asup ka depag atuh henteu asup ka MUI atuh henteu eueuh tadi urang mah tuntutan seperti kitu teh ya teu aya nomor sabaraha di negara sebab di urang mah lain ngamalkeun Al-Qur'anul Karim tapi indahna di Indonesia san kilang lain ngamalkeun lain undang-undang Islam tapi masyarakat memakai aturan Islam sebagian indah di Indonesia sebagian deui mah teu geus los lamun eueuh kiai anu terus-terusan nyaritakeun Al-Qur'an secara ikhlas geus kumaha meureun di Indonesia geus ku ieu diserang geus ku itu diserang terus dijajah urang teh supaya leungit aturan-aturan Islam tetep bae kuat bae wari dek ngaleungitkeun sulamun airen atuh los dileungitkeun airen dek diganti ku ari ku aturan Yahudi kiaina maksakeun karena kiaina hayang boga beungeut di pamarentah atuh ai Allah nakdirkeun kudu leungit mah atuh los bae ngan engke di akhirat bakal kumaha tah kiai kadanan ku ngarang atuh urang teh make-make heulanan dek dileungitkeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nu geus diterjemahkeun ku para ulama secara ijma yakni tolak tilu kunaon jadi hiji dipaksakeun ku kiai jil jaringan Islam liberal supaya tilu jadi hiji atuh ai Allah geus takdirkeun mah mangga bae ngan tetep bae kiai di mana bae ge tilu acenah eleh atuh masalah kiai mah sakadar nyampekeun jak kula mah teu nyeri teu naon atuh los tinggal tanggung jawab di hareupeun Allah engke nu penting mah geus nyampekeun anak angkat teu ngawaris eta mah ngawaris cenah paksakeun eleh cenah atuh mangga bae ya Allah geus takdirkeun mah ngan ketika ieu hak terjepit engke bakal aya bae terobosan bakal aya engke ge Al-Qur'an nu ngajelaskeun ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa bakal bae tetep sok waris serang engke bakal aya cel nu memperjuangkeun Islam mah kitu bae nu mantak Amerika bingungeun ge ieu teh geus macem-macem di Indonesia diserang politikna geus dijajah ekonomi geus dijajah budaya geus dijajah ku ari agama geus dijajah aya keneh bae masih mangmang keneh bae tetep bae jelema nolak tilu titah jadi hiji datangna ka kiai tilu bae eta langsah eta kos kitu aya jelema tilu cak negara ge jadi hiji geus bae cenah hiji aya tanu make kos kitu meunang saminggu setruk ji gimana kenyataan mau dibejakeun ku laki haji yo haji uci jaritakeun tolak tilu cak jara teh hiji cak negara ge geus aing mah dek balik deui bae ka pamajikan ki haji geus kolot ieu ji atuh sabodo nyana je atuh pamajikan bikang sia dek dibalikan ku sia sanajan teu dirujuk ge dek diunggah atuh kumaha sia bae cek urang dibalikan deui ku nyana setruk menta cai ka ieu mah ya ku aing sekalian didoakeun moal beres ya cak Allah sia sarwana amat cenah deui henteu kula mangadoakeun Gusti karunya amat nyana aya dina salah Gusti mudah-mudahan bae aya stroke daon lah teu kudu dicageurkeun cek kula teh nu penting mah ieu bae agamana ya stroke onam cek kula teh pan cenah wanian amat jelema aya geus paeh mun can paeh mah udah ge embung ieu ditak kitu cek nya sia ka aing nyumpahan buru geus paeh jelema mah aja kumaha eta wallahu a'lam terus baik Masya Allah tapi aya guru eta mas beneran tokoh agama aya guru nolak tilu ke pamajikanna guru SD begitu laporan tilu jadi hiji laporan ka kula tilu Pak Guru geus atuh nemah tah mah ji atuh ngan guru SD daripada Ki Haji nu tadi buang kawarah teh Ki Haji ieu mah keur carita seputar make hukum atuh tah mah ngan sakadar nyampekeun tuh nyana okos kamari eta urusan puasa ji atuh kiai mah kekeh nuturkeun pamarentah cak cenah teh ieu kajian kuku mah tanpa perhitungan lantaran nya nama butuh ieu nah nu di luar batu nyaho naon eta ieu bae pokona
mantak eta ngaji di luar teh kos gitu tah. Ieu be pokona malah ngagorengkeun ka kiai-kiai. Komo ka ulama teh nyeri kajeung ngagorengkeun aing ngagorengkeun anu musonif berarti. Sia awas dikutuk sia ku musonif, wali sia musonif. Aing anom, aing mah brokokok kene. Tapi wali itu sia. Je aing mah ngamalkeun ilmu wali, sok moal kebal deui sia. Je itu cenah eta mah nyumpahan, lain nyumpahan, kasumpah. Itu gua henteu, itu gua geus sadar we sabodo bae. Ayeuna ai negarawan pemerintah nanya ka kiai dek milu belah ka kiai ieu mah urusan ibadah nang saha coba eta noel kos kitu menang Allah ai kiai keukeuh lantaran ekstriman pemerintah ai barang rek tarawih nya bulan kumaha ya kiai gede bulannya sia udang-udang gede mangga nih ayo sia tuturkeun ku sia je pemerintah keur sakieu acak-acakanana pokona mah boga kayakinan urang aya kitaban sakitu bae jabah heula mah akur bae tanpa aya ekstrim tanpa aya naon atuh masing-masing nya yakin ka ditu asal sing bener ulah ieu naon tah ieu cak nu di luar naon sih ieu pokona mah wah asana minggu hareup mah ngajina ka jero nya aduh teu fa inik tadol jurhum malan mun ngajurung tatu teh kana harta lantaran ieu teh tatuna ternyata lain sakadar bohewel bahkan motongkeun anggota kaya ningleungeun atuh pan kudu dibayar tama wajib aqallul amrain naon min irsihi wadiatin pangsa etikna di antara dua perkara ya eta irsi emboh ganti rugi wadiatin jeung diat di antara dua diat jeung ganti rugi nu pangletikna wakila irsuhu bagus langsung diantara irsi jeung diat mana nu pangletikna ieu teh kapan lamun ramok mah tetep letik dah lamun irsi ganti rugi gede berbandingkeun ku urang mana nu pangletikna tapi cek sakol mah geus bae langsung bae lah ganti rugi bae wakila cek sakol mah hadarun tah kos kitu mah geus teu kudu milu ka awakna lantaran karohna rohna ge geus hadarun hartina kitu cuma-cuma geus ulah aya perhitungan lantaran murtad kitu keneh tatuna wala wirtada wallahu a'lam.